Wilujeng sonten sadayana urang patepang deui dina carita harian abdi. Dipikir-pikir mahnya ai zaman baheula hayang kacai ge meuni tuturubun sok paheula-heula jeung batur. Bener da eta teh hayang kacai ge meuni sok perjuangan pisan. Da baheula mah teu usum nyedot menyedot. Komo deui ari tos usum halodot kalebak nyeusehan ibak ge. Lah atuh da nya ai hirup di kampung mah. Da baheula mah ibak ge meuni sok babarengan. Tapi kadewe ari babarengan jeung lalaki mah ulah. Tapi biasana mah lamun anu sok ngalalantri lalaki teh sok HDB meureun oong saeutik. Komo deui nya ai tos kebelet pisan hayang beol. Meuni ti babaranting lumpat ka balong teh. Jeung deui nya ari keur leutik mah baheula ari keur beol di balong teh sok meuni resep ningalian lauk ngaronyok. Kira-kira di dia aya henteu nu ngalaman siga abi. Lain carita deui sareng zaman kiwari mah. Hoyong sagala ge praktis tinggal pencet. Toko sih meuni kudu ti babaranting sagala ka balong. Bari jalanan nanjak jauh. Anu teu kuat-kuat teuing mah meureun ka babayan. Uy ka umi teh geus ngesang we deui sing ibak ge. Zaman ayeuna mah benten dah serba canggih. Ari ku enak nama enak zaman kiwari teh. Tapi sok majana mah kangen ka waktu baheula keur can aya HP. Nu naon cenah maneh kangen ka zaman baheula anu sagala haresena. Nya atuh karos pisan baheula mah tiap mendak poe minggu teh arulin jeung babaturan. Urang ngaliwet sisi walungan. Anggeus beres teh langsung we ngarojay. Buka kunaon da pokona mah endah we kapungkur mah. Lalakun zaman baheula mah sareng ayeuna mah benten we. Sagala ge praktis ayeuna mah. Keuna mending keneh sagala manual. Da geuning zaman ayeuna mah kumpul riung ge angger we cekna makan HP.